Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna teu boleh mikarius tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang S Argayuda Channel nuju di mana wae ayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga neraskeun hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi para wargi nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangtengan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin, sehat lahir sehat batin. Kelayan wilujeng patepang deui sareng carios Sunda anu judulna Hariring Silung di Negeri Maung. Kalayan dina waktos ieu teh parantos dugi ka bagian ka-18 nya. Kamari dina bagian ka-17 nyarioskeun atanapi ngaralakonkeun Wisnu saparakanca sauihna di acarana Datuk Pual wengi-wengi aya anu ngontrok deui ku jalmi-jalmi anu jarahat anu sejanan dasa ka urang Sunda. Kalayan mugia wae naon anu ditugikeun ku simkuring salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbebrahmana. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun awitu astu namasidam mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Hariring Silung di Negeri Maung bagian ke-18 karyana Andang S Argayuda. Tobat Datuk Samudin koceak dengek awakna karasa kumanehna sapasiksa leungeun katuhuna ngadadak komper pedugda ngacelang ka tempat anu jauh. Saterusna najan ripu Datuk Samudin nguniang cengkat bari humargung kabur barudak. Antukna Datuk Samudin leungit budi ilang daya, leungit kadalakianana, langsung ngagorowok anak buahna ngajak kabur. Kalayan manehna mah geus tibuburanjat pangheulana. Nempo gegedugna kabur atuh nu opatan teh najan naripuheun langsung lumpat notog-notogkeun maneh muru ka sisi balungan tabir. Saterusna kabur dina parahu muru pamatuhanana Datuk Salamuddin.
Hei Datuk Samudin, bisi anjeun panasaran keneh, geura datang deui ka dieu bari mabalad anu loba. Datangkeun Salamuddin, ulah ukur nitah batur. Ari nya mah boga kawani. Wisnu ngagorowo anu keur kabur. Da pasti kadengeun keneh, sabab anu kabur can jauh ti dinya. Sanggeus Datuk Samudin sabalad-balad pada kabur, sakabeh pangeusi bedeng ping torojol nyamperkeun Wisnu. Sararea kacida helokna, nempok ketak Wisnu dina nyanghareupan musuh-musuhna. Nyanghareupan musuh anu mawa pakarang ukur kulemor, teu ngagunakeun rokrak-rokrak acan ceuk paribasana. Kang Wisnu saha deui anu jarahat teh, atuh bet hayuh wae. Si Qasim tumanya bari aruha hareho. Manehna riwaseun, katambah tadi lumpat ti bedeng muru Wisnu. Bakatku atoh kapilanceukna unggul deui dina tarung, bari teu cecel teu bocel. Masih anu basa eta ka dieu, Datuk Samudin sabalad-balad. Ditahan kene Datuk Salamuddin. Ngan Datuk Samudin mah dibarengan ku rasa dengdem, pedah manehna ragrag di pakalangan ku akang. Jadi anggapan manehna mah asa dihina ku budak setepak. Nu matak hayu we ngakalakeun sabab masih bogeun kapanasaran. Wisnu cumarita ngabejakeun naon anu karek kajadian ku manehna. Yen anu daratang teh masih keneh ditahan Datuk Salamuddin. Kalan tujuanna nanya rek nandasa sakabeh urang Sunda. Syukur pisan atuh musuh na kabeh oge pada kabur. Bari akang mah geuning teu kuat kieu, teu cecel teu bocel. Mudah-mudahan karapokeun ulah aya nu mawani deui ngajorag ka dieu. Bang Karim anu milu norojol kacida bungaheunana nempo Wisnu aya dina kasalamatan bari musuhna pada kabur ka tawuran. Nya akang mah teu kuna naon, dung wae rek neruskeun ngawangkong mah. Akang mah rek ngadaweung dina Bang Barung, geus sila teu nyuling asa garetek. Wisnu langsung ngaleos ka pelebah Bang Barung saung. Laju uyup ayap kena senteng, ceg suling kapanggih. Laju kalean siga anu teu tas aya kajadianna naon, langsung ngahariring dina gelikna sora suling. Piliweungan tabir cara sasari, rehe simpe. Langit lenglang caang bu, langit lenglang caang. Bulan ukur bijil sapasi, imut leleb tina sesela mega ipis. Sampur langit ting arudat, lir anu ngahaja ditata direka ku para bujangga, malar endah katembongna. Angin peuting sumilir halon, ngaharewaskeun kretek asi anu ngadangding dina gelikna sora suling. Hariring suling anu ngadangding dina wirah maliwung gandrung, ngagenggeik mapai-mapai pileuweungan, nembus popoek peuting. Teu pati lila dina rungkun anu tingrung gunuk aya nu kumolebat. Sakapeung bari ngagegerok ku sora anu lirih, nyebut-nyebut ngaran Wisnu. Tapi anu kaluar ukur sora ngagerem, sora maung. Sanyatana eta anu keur kumolebat teh maung lodaya. Wujud sejen tinu geulis Intan Baiduri. Nu matak sajajalan teu oleh nyebut ngaran Wisnu, sabab sora suling anu didangdingkeun ku Wisnu kamandaka nembus lulurung kalbuna. Hatena ngadadak kapi gandrung, laju jumurelat dina wujud maung lodaya. Maung lodaya nyalingker ka tukangan bedeng,
daju malipir ka pipir. Saterusna depak gigireun Wisnu ka Mandaka anu keur anteng niup suling. Sora hariring suling lir harewas hate anu pinuh ka eling. Ngaharewas dina batina Intan Baiduri anu harita keur ngawujud mangrupakeun maung lodaya. Jiwana lir anu diayun ambingkeun ku gelikna sora suling ngagenggeik ngawur-ngawurkeun paninengan. Ari Wisnu manehna mah biasa ngalaya maung kagigireunana oge sok tara apalin. Kanyahoan-kanyahoan lamun eta mau ngagerem. Jadi anteng we nyuling ngahariringkeun beperih atina dina gelikna sora suling. Nyuai-nyuaikeun panglamunanana anu ngadadak ngajuljol minuhan pamikiranana. Sanggeus sababaraha lagu dikawihkeun, laju Wisnu ngareureuh heula ngadon ngerepkeun cai kopina. Palenyun udud ngararasakeun atenan ujug-ujug kolera simbar. Tapi dina kaayaan kitu digigireunana bet ngadadak aya anu ngagerem sada sora maung. Kang Wisnu sadaya deui maung anu di jero bede ngagurowok ka Wisnu sabab ngadarengeun deui sora maung. Maranehna ieu mah geus teu pati sarieun deui da boga tanggahan Wisnu. Tapi ari kaluar mah anggar masih sarieun sabab ceuk pikir maranehna bisi Wisnu keur langah pan manehna aya di dina bahaya. Wisnu ngalirik kagigireunana nyawae aya maung lodaya keur depak gigireunana. Ragamang Wisnu nyolodorkeun leungeun ka tuhuna dipake ngusap hulu maung. Tapi gentak maung teh ngorejat bari ngagaur. Saterusna kabur kumerusuk mapai rungkun. Nepi ka tengah peuting Wisnu neruskeun nyulingna, tapi maung teh teu temong deui. Poe isukna isuk-isuk keneh Wisnu geus ngreles ninggalkeun bedeng. Lengkah-lengkahna kumerusuk di antara rungkun-rungkun anu masih baseuh ku ibun. Mapai-mapai liwatan peranti manehna lamun rek nepungan Intan Baiduri. Harita oge Wisnu teh boga niat rek nepungan Intan Baiduri meungpeung salse ceuk pikirna. Tapi lumakuna Wisnu harita beuteung puguh ka mana arahna. Wisnu kasasar ke tempat anu can pernah kasabaku manehna. Siga aya nu ngahaja ngahalangan kana pamaksudanana. Sukuna lir aya nu mawa ngalengkah ke tempat sejen nu antukna sakitu geus dalu mampah, tapi patempatan Intan Baiduri can kapanggih keneh. Lah kadalah nah aing bet kasasar kieu sakitu geus dikulibek keukeuh patempatan Intan Baiduri teh teu daekeun kapanggih. Teu kapanggih urut huma-humana acan. Nah aya naon ieu teh nya? Wisnu ngomong sorangan. Bakat ku heran pedah lengkah-lengkahna bet salah arah. Bet tara-tara tisasari make kasasar ke tempat anu can pernah kasabaku manehna. Hei Wisnu ka Mandaka, syukur anjeun ngarantung kabeh dieu. Jadi kula teu kudu ngajorok deui anjeun. Keur hulang-hulang mikiran naon anu kaalaman ku dirina, ujug-ujug anu nyorat itu kangeunana. Sada sora jalma kolot, barang dilieuk, breh hiji tangtungan lalaki kolot anu teu sangli deui pikeun Wisnu.
punten para wargi ngasuh heula sekedap sakantenan sim kuring sejangiri ngemutan ka para wargi anu kalersan nuju ngadangkeun ieu dongeng bilih YouTube nanti acan di subscribe punten di subscribe heulanya atau upami tiasanya sareng lonceng notifikasina teu sanes supados di mana sim kuring madar di lalakon enggal dina kalajenganana tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi atur nuhun kana prahatosanana mangga urang lajengkeun. Datuk Panglima Wisnu Manicolohok teu nyangkaeun bakal tepung jeung jalma kolot anu pernah patutunggalan jeung manehna anu ceuk Bang Karim mah cenah ieu tang tuan jalma kolot teh wujud dina maung campa nya ulah Wisnu Kamandaka kula panasaran ku kabisa andika kebenaran tepung deui di dieu urang tuntaskeun adu jajaten urang anu katunda mangsa katukang Datuk Panglima nangtang Wisnu pikeun neruskeun deui tarung sabab ceuk pikir manehna tarung anu kamari can aya anu eleh Datuk Panglima kuring teu boga kagorengan jeung diri anjeun jadi naon maksudna bet ngajak neruskeun tarung sagala Wisnu teh geus apaleun ti Bang Karim yen Datuk Panglima teh maung campa ku kituna satadina mah Wisnu teh embungeun tarung jeung Datuk Panglima sabab teu boga urusan tong loba carita Wisnu Kamandaka ari nya mah lalaki langit geura tadah panarejang pula sanggeus ngucap kitu Datuk Panglima langsung kumolebat dina jurus mau ngarontok mangsa tujuanana rek ngarontok beheung Wisnu Wisnu ngageserkeun suku kencana ka gigir laju ngagilekeun awakna semungi pisan plos panarajang Datuk Panglima ukur ngarontok angin saterusna Wisnu ngobahkeun di awakna laju dina gerakan anu kacida cepetna peureup kencana ngabelesak kana iga burung Datuk Panglima jebrod dengal pisan kana iburungna Datuk Panglima aduh Datuk Panglima ngagoaknan ka nyeri tapi buru-buru ngabebenar di awakna laju pasang kuda-kuda anu masih dina jurus-jurus pamacan suku katuhuna mayengkeh semu didepekeun suku katuhuna mayengkeh semu didepekeun leungeun katuhuna anu dikerungkeun nyolodor ka hareup sanggeus kitu ngan sakicep Datuk Panglima ngagajeng nalarjang Wisnu anu diarahna rek cakar beungeut Wisnu hait Wisnu gentak narik suku katuhuna ka tukang leungeun kencana dipake mapag leungeun Datuk Panglima sanggeus kitu ngan sakilat ngajongkeun suku katuhuna ka hareup jebrod suku katuh Wisnu Kamandaka ngajebrod kana hulu angan Datuk Panglima tobat Datuk Panglima kociak dengek amakanana ngadadak eungap
Blug awakna dibanding di bandemah. Tapi buru-buru ngagorentel. Laju hudang deui ngabebener tangtunganana. Anjeun memang rancingeus ngulingkeun jurus Wisnu Kamandaka. Tapi tong waka jumawa sabab kula can rumasa eleh. Datuk Panglima cumarita ka Wisnu panona nutup sekeutir pencerong maung lodaya. Laju awakna kumulai batdeui narajang Wisnu. Suku katuhna nyolodor rek ngajejek awak Wisnu. Menang panarajang ti Datuk Panglima dina jurus tembrag jagat, Wisnu gentak ngalengkahkeun suku katuhna semungi gir ka kenca. Sedang suku kencana ditarik keluar. Laju awakna malika katuhu, kalayan dina gerakan nu kaciret cepetna leungeun katuhna dipake mapag suku Datuk Panglima anu keur kumalayang. Kep suku Datuk Panglima kasangkeh ku Wisnu. Rajungan sakilat dina tanaga anu rongkah Datuk Panglima dibantingkeun ku Wisnu. Tobat Wisnu Kamandaka, kula nyerah. Antukna Datuk Panglima nyerah, ngaku eleh. Laju hudang bari pepuringisan. Saterusna nyamberkeun Wisnu dina budi parangi anu teu aya riuk-riuk mumusuhan. Nyaan ieu teh anjeun nyerah Datuk Panglima. Wisnu Kamandaka tumanya bangun can percayaeun ka Datuk Panglima. Sabab sok loba anu ngaku eleh tapi terus naraja ngabongohan. Nu matak Wisnu tetep waspada bisi aya pibalayeun anu teu disangka-sangka ku manehna. Satadina oge kula mah teu boga niat binasa ka anjeun Wisnu Kamandaka. Kula ukur hayang apal kana ketakna Andika anu cenah jawara Tatar Galuh. Tapi tetela anjeun teh emang jawara. Datuk Panglima cumarita siga anu apalin ka Wisnu, maka nyebut-nyebut jawara Tatar Galuh sagara. Ning anjeun siga nu weruh ka kula Datuk Panglima. Wisnu mani curinghak ngareungeun kecap-kecap Datuk Panglima. Laju netep antep ka Datuk Panglima siga anu keur disidikeun. Sabab Wisnu ngarasa aneh. Bet Datuk Panglima jual apalun we saha ari dirina. Kula apal ka anjeun saurang jawara Tatar Galuh anu pangna datang ka ieu babengkon anjeun teh cenah rek neangan maung campa. Geus apalan deui wae kana pamaksudan Wisnu siga lain manusa sagawaya. Ari ngahaja neangan mah nyante Datuk Panglima ngan kula emang hayang weruh kanu disebut maung campa. Taya maksudna naon ukur hayang wanoh bari sakalian ngalalana neangan pangalaman. Wisnu beuki heraneun wae ku Datuk Panglima sabab bener-bener weruh sadurung winarah. Paniatan Wisnu anu teu pernah dibeja-beja bet ku Datuk Panglima mah jol apaleun wae. Ayeuna anjeun geus tepung jeung anu diteangan ku anjeun. Kalayan anjeun geus ngalaman tarung. Jadi pangalaman anjeun dina hal kanuragan beuki nambah. Kula ngaku kana kadijayaan anjeun. Datuk Panglima panjang lebar cumarita ka Wisnu. Netelakeun ngeunaan ayana maung campa. Datuk Panglima ku ngareungeun kecap-kecap anjeun, kula yakin anjeun daing jalma samania. Hampura kula lamun geus culangung ka diri anjeun. Wisnu jadi nyadar kana kayaan, laju sasadu ka Datuk Panglima. Teu salah anjeun mah ngan kapanasaran anjeun anu siga teu percaya ayana bangsa kula. Bangsa nu sok disebut maung campa ku para manusia. Horeng Datuk Panglima teh maung campa bener ceuk keterangan Bang Karim.
Ayeuna kula percaya sabab geus tepung jeung saehuna pramong campa nyaeta diri anjeun. Sakali deui kula minta dihampura kalayan ngaturkeun nuhun kana panarimana anjeun anu sakitu darehdehna. Salam wae ka sakabeh dulur ti golongan maung campa. Wisnu akhirna manggihan anu sada ieu jadi kapanasaran dirina nyaeta ngeunaan maung campa. Tapi Datuk Panglima dina nepikeun hal ngeunaan golongan dirina, golongan maung campa, aya anu disumput salindungkeun ku manehna. Nyaeta ngeunaan Intan Baiduri, putri ti kerajaan maung campa. Sabab Datuk Panglima apalin kana hubungan Wisnu jeung putri Intan Baiduri. Wisnu kamandaka ngareung kecap-kecap Datuk Panglima beuki matak helok ka dirina. Ieu jadi manusia anu kamaung cam anu ngaku maung campa teh bet sagala nyaho ngeunaan dirina. Satadina emang Wisnu teh teu percayaeun kana sok disebut maung campa. Tapi sanggeus ngalaman sabaraha kali kejadian jeung carita-carita Bang Karim antukna jadi percayaeun. Atuh ayeuna amprok pisan jeung Datuk Panglima anu nyata-nyata mangrupakeun maung campa. Wisnu beuki yakin kana hal ayana maung campa. Ampura kula Datuk, tapi ayeuna kula yakin yen bangsa anjeun teh nyata ayana. Wisnu cumarita ka Datuk Panglima nembrakeun eueuing hatena anu geus yakin yen maung campa teh aya. Syukur atuh ari geus apal mah ayeuna mah nam wae urang eureun heula ka saung Datuk. Datuk Panglima ngajakeun ka Wisnu ka saung pamatuhanana nu cenah teu jauh ti dinya. Ampura Datuk, lain kula nolak ngan kula teh keur bingung. Wisnu kamandaka teu daekeun nyubadanan kana pangajakna Datuk Panglima sabab manehna rek terus neangan jalan anu brasta ka patempatan Intan Baiduri. Bingung kunaon kulup da sanajan kukuringan oge poe ieu mah anjeun moal bisa tepung jeung wanoja anu dipikanya ku anjeun. Sabab poe ieu teh mangrupakeun poe larangan di Leuweung Ganggong. Datuk Panglima geus apaleun deui wae kana pamaksudan Wisnu yen Wisnu terek nepungan wujud sejen tina jeri maung campa. Ngan Datuk Panglima teu wanieun ngabejakeun hal eta. Karunyaeun ka Intan Baiduri sabab Intan Baiduri teh putri ti raja manehna anu keur ngalalana kabeh dieu. Euleuh baru kaya poe larangan paingan ajan sakitu lilana ngasruk ieu peleuweungan kuring tetep teu manggi jalan. Wisnu beuki aneheun wae lamun nyata aya poe larangan paingan teu manggi jalan pikeun nepungan Intan Baiduri sanajan kukurlingan sakitu lilana. Pun parwargi rupina carios nyambung hariring silung di negeri Maung bagian ke-18 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang di parang umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan
mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanis kanten kaluluputan kalepatan simkuring dina anggone ngadugikeun ieu carios. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.